sehat sumpingna Allah ka alam dunia. Sampurasun para wargi kaum dangu anu dikasih ku Gusti. Tepang dangu deui sareng sim abdi Kang Eli dina siaran anu maneh nyaeta siaran dina gelombang SW anu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil anu bakal negerkeun jiwa urang. Oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang. Hal-hal anu pakait sareng kasehatan urang bahas sami-sami kanggo ngahontal hirup atawa raga urang anu langkung sae. Tah para wargi program siaran ieu teh anu tos disiarkeun di stasiun Guam tina gelombang SW ayeuna supados tiasa kahontal dina situs lantaran ku ayeuna kamajengan teknologi aya dina situs Adventist World Radio atawa awr.org. Tah mun tos kabuka eta situs tinggal milih bahasana, seueur bahasana nya. Nyaeta salah sahijina aya basa Sunda. Gampil pisan. Tah ayeuna nyobian oge nyiarkeun nganggo media sosial, boh Facebook atawa YouTube. Nyaeta channelna Sion Priangan. Gampil wae tinggal kabuka. Lajeng di-subscribe lamun supaya gampil tangtosna wae tiasa diklik belna supados gampil engke milarian video anu salajengna. Upami para wargi ngaraos diberkahan tangtosna tiasa ngontak ka sim abdi dina serat email nyaeta seratna dina alamat email sionpriangan@gmail.com atawa ngontak ka nomor WA nyaeta 0819227518. Sim kuring oge para wargi nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani tiasa dikintunan. Syaratna gampil, ngirimkeun alamat anu lengkep. Tah, kana nomor WA sareng alamat email nu tadi. Mugi atuh para wargi urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih. Mangga atuh para wargi urang sami-sami ngadangukeun. Agung kenamina lungsurna ka dunya kenebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna ka dunya kenebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna ka dunya kenebus dosa manusia. Sampurasun para wargi. Tepang deui sareng sim abdi dina rarangka rohang kasehatan. Tah rohang kasehatan dinten ieu bade nyanggakeun hiji judul nyaeta 5 tips ngajaga kasehatan raga urang. Tangtos para wargi ayeuna dina nandangan hirup anu seueur pisan hal-hal anu pika sieunun kitu kulantaran ayana COVID-19. Tah ayeuna kumaha para wargi disaurkeun dina hiji situs dina internet aya nu nyerat nu diseratna ku Ridho Kurniawan Siregar nyaurkeun aya 5 saurna. 5 hal anu penting dina ngajaga kasehatan raga urang. Nu kahiji nyaeta tuang-tuangan anu bergizi.
saurna aya kasebatna baheula lamanya opat sehat 5 sampurna. Ayeuna mah tos benten deui pawargi. Rupina anu opat sehat tangtos wae sehat, anu kalimana teh sok ditambihan susu saurna teh. Tapi pawargi kanggo urang-urang ayeuna mah komo anu kanggo anu dewasa mah susu teh teu peryogi saurna mah lantaran ari susu mah namina ge susu sapi da susu teh kanggo sapi. Ari kanggo jalmi mah nyaeta teh ASI teh tos we sataun 2 tahun oge. Janten pawargi salajengna urang kedah ngagaduhan asupan gizi nutrisi anu seimbang. Nyaeta ngagunakeun tuangan anu sehat boh jenisna kitu oge cara ngolahna. Kitu oge jadwalna. Penting pisan pawarginya. Nyata kedah aya protein nabati atau langkung sae gitu oge karbohidrat anu lengkap gitu nu teu can diolah-olah, can digurang-goreng, can cekap anu dikulub samodel sangu nya kentang atau oat atau roti gandum. Kita oge sasayuran atuh kanggo kalengkepan vitamin sareng mineral ya. Bubuahan sareng sasayuran. Lajeng anu kadua pawargi nyaeta olahraga anu rutin. Rupina olahraga anu lamina 20 duikeun ka 30 menit sadintenna eta teh peryogi pisan kanggo kasehatan raga urang. Da raga urang teh geuningan diciptakeunana teh sanes wae tulang-tulang otot-otot aya sendi-sendina. Naon margina aya sendi-sendina kanggo tiasa bergerak pawargi. Kulantaran kitu raga urang henteu kenging lami-lami teuing cicing, kedah seueur gerak. Da raga urang diciptakeun kanggo gerak gitu. Lajeng anu katilu seueur ngaleueut cai herang. Da di kampung urang mah geuningan tos biasa ngaleueut teh sadidintenna cai enteh. Sing horeng pawargi ari sadidinten mah kedahna ngaleueut cai teh cai herang nya ceuk urang bahasa Indonesia mah tangtos cai bodas tapi ieu mah lain bodas herang nya. Cai bodas berarti susu. Pawargi kedah cukup paling sakedikna aya 8 gelas sadintenna supados nyekapan kaperyogian awak urang kana hal cai. Cai anu tangtosna cai anu henteu aya warnaan, henteu aya bauan, tangtos jernih atawa herang. Eta kedah seueur. Lajeng anu kaopat. Kedah cekap bobo, kedah cekap kulem. Kulem teh paling sakedikna wae kanggo urang dewasa mah jalmi dewasa 6 jam. Mun tiasa mah dugikeun ka 8 jam. Eta bobo anu sehat. Tapi pawargi lain ku ngan jumlahna wungkul, tapi jam sabaraha neme tidurna, neme bobona. Bobona teh kulemna kedah ti ngawitan tabuh salapan, tabuh 10 teh tos paling panggungina pisan. Supados urang tiasa ngagaduhan raga anu langkung fit waktu urang gugah. Rupina awak urang tos diciptakeun model kitu nya. Ari waktu wengi teh raga urang teh kedah diistirahatkeun. Lamun henteu pawargi teu tiasa digentos ku jam anu sanesna. Bobo siang panginten gentosna teu kagentos seleresna. Lajeng anu kalima nyaeta ngelola stres. Jalmi tangtos wae dina kagiatan sadinten aya hal-hal anu tiasa musingkeun. Urang kedah tiasa ngelolana. Midamel hiji-hiji pada melan. Tong sagala rupa teuing didamelan supados urang tiasa ngelola stres urang. Stres tangtosna wae aya mangpaatna, tapi lamun seueur teuing tiasa jadi malapetaka kanggo urang. Sakitu pawargi
rohang kesehatan dinten ieu mugi-mugi janten berkah kanggo kasehatan manusia hiji buktos kaasih mantena mere harapan pikeun manusia tangkan sakabeh hirup waluya. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya keur nebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya keur nebus dosa manusia. Gusti mijama janten Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna henteu kendat ngadua. Tah para wargi rohang rohani dinten ieu bade diajar dina cariosan dina Injil Lukas pasal anu ka-18 nyarioskeun hiji misil atau hiji umpama. Sateuaceuna parogi hayu urang ngadua. Nun Gusti ama anu linggih di sawarga. Puji syukur ka Gusti kulantaran berkah anu ngaliyah kanggo abdi sadaya. Mugi Gusti ngaberkahan abdi ku hidayah ku Roh Suci kulantaran waktos abdi ngaos dina kitab suci ieu mugi-mugi abdi tiasa ngartos kana dauhan Gusti kana jalan-jalan Gusti. Ieu pidua disanggakeun dina asmana Isa Almasih juru salamet dunya. Amin. Para wargi cariosan anu aya dina Injil Lukas pasal 18 nyarioskeun hiji misil, hiji perumpamaan. Nyaeta nyarioskeun ayana hiji janda atau hiji randa sareng hiji hakim. Nah, ieu nyarioskeun supados para muridna teh ngartos kana peryogina pisan hal ngadua. Nah, peryogi pisan rupina ngadua teh. Dicarioskeun kieu aya hiji randa saurna teh. Dina Lukas pasal 18 ayat 2. Yesus nyarios kieu. Di hiji kota aya hakim anu teu sieun ku pangeran jeung teu sieun ku sasaha oge. Teu aya kasieun, da atuh kasohor kawasa teh. Di dinya aya hiji randa anu sababaraha kali nepungan hakim sangkan perkarana dibela. Aya randa saurna teh nyuhunkeun dibela perkawis anu di sing hareupanana. Mugi kersa nulungan abdi gitu saurkeunna. Mayunan lawan anu ieu perkara. Ceuk eta randa nyuhunkeun ditulung ku eta hakim. Sabaraha kali eta hakim henteu daek nulungan eta randa. Tapi akhirna manehna teh mikir sanajan heueuh aing teu sieun ku pangeran sarta teu paduli ka batur. Tapi lantaran eta randa teh ngarewong wae ka aing saurna teh. Leuwih hade perkarana dibela bae ku aing. Lamun henteu kitu manehna bakal terus-terus wae ngarewong. Nah,
kitu dicarioskeun eta misil teh ku Yesus Kristus. Lajeng teras Gusti nyarios kieu Yesus Kristus teh. Perhatikeun naon anu diomongkeun ku hakim anu teu adil eta teh. Perhatikeun. Tah piraku pangeran henteu ngabela perkara umatna anu sasambat ka anjeunna beurang peuting. Piraku anjeunna leleda nulungan umatna sing percaya ka kami. Anjeunna bakal ngabela perkara maranehna harita keneh oge. Tapi upama anak manusia datang, nah aya keneh di ieu dunya jalma anu percaya ka pangeran. Nah, cariosan eta parawargi ku abdi diulang sakali deui. Yen rupina aya hiji randa ngumpamakeun urang. Randa teh ngumpamakeun urang. Nyata gaduh perkara anu abot. Saha atuh parawargi sareng abdi oge anu teu gaduh pasoalan hirup. Ya sami rupina sareng randa ieu teh ngumpamakeun si randa ieu teh urang anu gaduh pasoalan anu abot, pasoalan anu parna pisan sesah di rengsekeunana. Tah kumaha atuh? Rupina sasambat ka hiji hakim. Tah hakim teh atuh tadina hakim eta teh geuning memang kasebatna jalma atawa hakim nu teu sieun ku pangeran, nu teu sieun ku sasaha. Tapi eta hakim jahat teh nu ngumpamakeun salian ti Gusti. Nah, tapi ngumpamakeun jalma anu pangjahatna geuningan eta nu jahat oge tiasa nampi ya. Tiasa kersa mereskeun eta kasusna randa. Lantaran musingkeun cenah datang deui minta tulung ngarewong musingkeun geus we ku aing rek dibela perkarana. Tuh ceuk Gusti eta jalma jahat eta hakim jahat ge geuningan daek ngabela. Komo atuh Gusti kumanten Gusti bakal ngabela jalmi anu beurang peuting sasambat dina ngadua. Tah ieu pelajaran anu sae parawargi. Lamun urang gaduh perkawis anu abot, hayu dongkap ka Gusti ngadua sing nyaan beurang peuting. Lamun teu acan diwaler mangga teras ngadua teras. Waktosna pasti Gusti bakal ngabela ka jalmi anu sasambat ka Gusti. Tuh. Tah Gusti oge naros kieu. Nah engke mun abdi dongkap ka dunya nyata dongkap Isa Almasih janten hakim nu adil ka dunya. Naros kinten-kinten aya keneh anu sasambat ka abdi. Aya keneh jalmi anu satia sasambat ka Gusti. Nah mudah-mudahan atuh parawargi saderek sareng abdi anu sasambat teh anu satia dugikeun ka akhir, dugikeun ka Isa Almasih bakal dongkap bakal ngajemput jalmi anu satia. Nah sakitu parawargi mugi-mugi dauhan Gusti anu singkat ieu janten pelajaran anu sae supados urang janten jalmi anu satia terasa sambat ka Gusti urang diberkahan kulantaran doa-doa anu kayeng anu disanggakeun beurang. Wangi iya, langit sepi jam kelin, ukur bentang nu milu nyaksian, tayang manusia nu mirosean, sumpingna Allah ka alam dunya. Gusti mijal majanten manusia
bewara pangharpan. Tah sakitu parawargi bewara rohani, bewara kesehatan dinten ieu mugi-mugi parawargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tentrem saparantos ngadangu dauhan Gusti anu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami parawargi hoyong diajar dauhan Gusti anu langkung jero, mangga ngontak ka SIM Abdi dina serat email anu tadi nyaeta sionpriangan@gmail.com sareng nomor WA 081918227518. Tah parawargi abdi oge nawisan tangtosna bilih kersa ngaos bahan-bahan bacaan rohani tiasa dikintunan syarat nama gampil ngan ngirimkeun alamat anu lengkep ka nomor WA anu tadi sareng alamat email anu tadi. Mugi atuh parawargi urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal duniawi. Mugi urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih anu kawasa di dunia jeung di akhirat. Pidua abdi mugia Gusti ngaberkahan urang sadaya. Amin. Gusti Misama janten manusia hiji buktos kaasih mantena mere harapan pikeun manusia tangkan sakabeh hirup waluya. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya kenebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya kenebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya kenebus dosa manusia.